makanan anu paling enak mah. Nah, amis. Amis. Amis teh. Amis. panas. Hah? Panas. Sedikit sok itu ngalian eta korek ngalian eta. Ya boleh. Iya ngalian eta bajuna nu mana? Pokona kumaha. Sa tisku. Sebenarnya resep di kota mana harus baju oge kota tulicak beli nongkir. Majon. Teh sacabak-cabakna aku bakal abdas. Anu saha ieu teh teh? Anu denungan abdi. Bunda Jahran. Oh. Sarae nya. Ya. Regana selawe. Hah? Satu. Hah? Dah. Naon? Ya 100. Romatus, Romatus. Naon? Bayarnya tinggal. Kok naranyakeun? Bayarnya tinggal. Telah. Ai ieu teh acara teh jeung saha? Jeung saha jeung dirasa. Gila keneh sih. Ai acara nama. Ai DP na geus aya Oh, acan isu eta mata bingung nyasab ka dieu ge. Kayak dunungan abdi naranyakeun. Nanyakeun jawab kan aya we. Ah lain can aya mah rek naon ka dieu atuh. Apana nyasab dia ge bingung ngadepina can ka bawah Pokona tapi ka dieu. Kali itu geus aya DP. Kali itu ka dieu engke diukur. Aya DPWA. Aya DPWA. DPWA naon ieu teh? Eta jeung meuli meser atuh. Oh, atuh jadi bisa dibawa balik. Eta lebaran. Oh, naonna? Saha? Si itu. Leumpang asli mikreuh ka dieu da bingung teh di DP. Hah? Sok. Ka mana? Oke, teh nganeula DP ka dieu basa DP ka dieu deui. Tarik kan dulu masih gitu kan. Tapi kan bisa DP kan dia deui. Nuhun nya nya. Rupa wae. Oh, video duiteun mah terbaik. Sok breaker. Subscribe. Oh, Subscribe. entah eta subscriber. Nya. Nah, nu kitu we lah. Pokona like and comment. Like, komen, share, share ke mana we? Share. Loncengna kade ulah dijual. Tekan tling jadi kayak gitunya. Gila. Pokoknya mah ditonton pancet biar sini hibur tah. Dan buat teman-teman yang butuh ya. Mas yang ini atuh. Buat ya dulur-dulur ya. Buat yang butuh wedding organizer ya silahkan hubungi di komplek Dataran Samanyar, Jalan Pusparaya, nomor 17 yaitu Bunfaza. Jangan lupa ya, komplek Dataran Samanyar, Jalan Pusparaya nomor 17 Bunfaza. Jangan hilap. Oke, diantos. Assalamualaikum.